الكريم وهو أصدق القائلين الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أيها الله أعلم ومعنى الحقيقة بالمراد. Puji anu ngancik matri dina ati sanubari pamugi-dugi kadat nu maha suci Allah Rabbul Izzati. Puja anu nyampak liara dina jero dada sumarambah kana jiwa ngadorong asa ngawujudkeun buleudna takwa. Sumaga urang sangakeun ka Zat anu maha kawasa Allah Azza wa Jalla. Syukur anu moal tos tiasa kaukur ku kujur kahatur kadat nu maha luhur Allah Rabbul Ghafur. Salawat diwasalam mugia dilungsurkan ka junjunan alam Sayyidana wa nabiyana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad kapara kula wargina sahabat tabi'in ulama su'amatu ka urang sadayana mugia dijantenkeun abdi nu utami sajati ngabdi ka ilahi dijantenkeun hamba nu utama satia ngahamba ikhlas ka mantenna tuk dina waktos anu tos ditantoskeun kalawan ridha hidayah sareng inayahna qudrat sareng iradahna urang sadayana tiasa dikempel ngariungkeun di surgana Allah amin ya rabbal langkung tipayun sewun-hun laksa ketika bingahan sim kuring tiasa ngiring jabung umalapung riung mempulung bongkok ngaronyok dina haplah mubarakah Jumarios anu cantang tos kahartos lain hiji gambaran sim kuring jalmi nu ngartos Cumarita anu cantang tunata lain hiji gambaran sim kuring jelema anu bisa dalah ieu mah panginten inggis ku bisi rempan kusugan palang siang jeung boa-boa aya arti anu tiasa kagali kapetik betina aya makna anu tiasa kaguar ka alam buahna anu tiasa dicanak ka bumina sewang-sewangan amin ya rabbal hadratul mukarramun para alim ulama zu'ama anu nyesepuhan nyesepahan ieu kampung Ciaksana desa Mande kecamatan Mande kabupaten Cianjur anu mudah-mudahan manten sadayana ku Allah dipaparinan kesehatan lahir sinar batin amin wabil khusus Sayyidul Mudarris sahib Bapak Guru Kamusim Kuring lanceuk seperjuangan kersana Mama Kiai Haji Inan Isnandar Kang hapunten jamil nyarios payunan akang. Beliau adalah sahabat saya seperjuangan dan beliau adalah orang yang paling banyak mengingatkan saya tentang kebaikan. Jadi bagi saya beliau itu is the best. Dan untuk asasus tarbiyah satu kata dari saya. Aduh langsung YouTuber mau well. Satu kata dari saya, kalian adalah generasi terbaik negeri ini. Jika ada yang bertanya siapa presiden Indonesia nanti kelak pada dunia yang nyata, itu adalah kalian. Jika ada yang bertanya siapa ulama yang masyhur, maka adalah kalian. Kenapa? Karena saya tahu beliau dan saya tahu perjuangan beliau dan beliau banyak tahu tentang saya. Jadi lamun ngobrolkeun Kang Inan sareng Jamil bedana ibarat termos jeung cangkirna. Kartos. Ya gitu ya siap. Bu Pak hormateun sim kuring anu musim kuring dipahormat pangatur waktu pada kaca negara. Subhanallah lihat anak-anak di sini saya teringat masa-masa dulu ketika saya masih segede letik. Boleh saya berdiri boleh? Kang izin. Saya komandan balik di Tengkas mau bisa balik coba. Iya. Iya dia jago bela dirinya dia. Boleh saya berdiri? Guru 1000. Siap. Kang izin. Ibu bapak izin Jamil hoyong adat rumaos ieu salira sakeutik rada depok. You know depok? You know depok? Variasi. Naon depok teh?
Anjir ceper. Belah itu kau pendek. Brother. Ceper. Coy. Pendek-pendek ge saur Kang Inan Jamil mah PKI. Apa PKI? Anjir Partai Komunis Indonesia sanes. PKI di sini bukan Partai Komunis Indonesia tapi pendek kecil imut-imut. Yes. Iya. Kang, apuan. Beda juga jangkung badak. Lu jangkung badakna PJKA. Apal PJKA? Lawan PJKA? Panjang kandel amit-amit. Siap. Ya lamun sapanggung saya geus beak ya. Siap, Bu, Pak, hormatan simkuring. Izin saya berdiri boleh? Saya hanya ingin menjabarkan apa yang disampaikan oleh kakak saya tadi. Bu, Pak, naon nu didugikeun ku Kiai Indan, ku Kang Indan, ku Mama Indan tadi sadayana daging. Berarti nu kusaku nu simkuring didugikeun aya nama cucuk sadayana. Kalimah ku Ustad Inan sadayana mun dina lauk mah daging hungkul. Berarti simkuring mah aya teh ngadugikeun cucuk hungkul. Uyus cucuk. Laras. Kucing kabeh. Bu, kata Rasul begini. Absus salam ala man a'rafu wa man lam ta'raf. Tebarkanlah salam keselamatan kepada orang yang kamu kenal atau tidak sama sekali. Tebarkan Why? What happened? Kenapa? Ada apa? Apakah salam itu istimewa? Ya. Apakah salam itu penuh dengan hikmah? Ya. Salam kalimatnya pondok. Percaya terpercaya gara-gara salam orang bisa selamat dunia insya amin ya rabbal. Assalamualaikum saurang mengucapkan tapi kabeh kabagian bener teh? Sok aya jalmi duaan papendak Pak cek nu hiji. Assalamualaikum ya akhi, semoga salam keselamatan Allah berikan kepada engkau wahai saudaraku. Dijawab kuno ieu waalaikumsalam. Dan semoga salam keselamatan Allah berikan kepada engkau wahai saudaraku yang telah berdoa untukku. Dua jalmi papendak salamet dunia ayeuna tingali. Arti kasilih kujunti lali ka Tamah Wadi lali kana Purwadaksi cul dogdog tinggal igel dogdog teu ditabeuh nu igel haban wae pan jiga nu kieu heueuh. Orang-orang yang dilepaskeun orang nyaan diasupkeun kana karung sup panangan kana karung kecok panangan dipacok pae. Mangga Pak tingali Bu budak ayeuna di dieu mah moal saroleh-soleh amin. Ieu bade ditu di daerah Simkuring barudak segede-gede leutik heueuh. Papangih jeung babaturan goro-goro ngucapkeun salam ngarankeun leungit bener teu? Sedangkan cek keterangan ulama al-ismu atau nama adalah sok tingali budak ayeuna Pak papangih jeung babaturan goro-goro salam ngarankeun leungit percaya teu? Tingali budak ayeuna papangih ieu mah di Simkuring sakola budak segede-gede leutik papangih jeung babaturan anak goro-goro salam ngarankeun leungit. Cek nu hiji punten dihapunten moal Simkuring. Dihapunten moal. Lamun nyarios kada kasar dihampura. Sok tingali bro barudak ayeuna papangih jeung babaturan. Si monyet ka mana wae heueuh teu. Lu disebut monyet nemalang, ai sugan teh lain sia careutus. Sumping ajengan monyet dan careuh bercakap-cakap. Astagfirullah. Tuh, ibu-ibu ngagoreng raginan, salaki balik ngajawab salam rugi dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan mama sih teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Buka pantok. Ini si bantai lain sia tuh. Padahal udah diucapkan tadi naon? Salahkah orang mengucapkan salam? Anehkah orang mengucapkan salam? Raraosan nama mengucapkan salam teh nu leresna lamun lebet ka majelis taklim, ka pasantren, ka masjid. Padahal cacak ka kuburan jelema maca salam teh. Salam. Assalamualaikum
iya ahlal kubur sanajan urang di malam. Sugan mah aya nu kaluhur waalaikumsalam. Oh. Laras. Hiji. Nu katilu ibu-ibu papendak unggal dinten. Bu, papendak unggal tarang ampir patubruk, irung ampir pageduk. Puur ampir pageduk. Aya nu ngucapkeun salam jarang di mana? Lamun ibu naik angkot. Aya teh assalamualaikum. Mang kiri suka angkot assalamualaikum darah mang cek lain ada daging. Pertanyaan saya sederhana diucapkan tadi naon? Apakah salah orang mengucapkan salam? Jika tidak, kenapa harus malu mengucapkan salam? Jika salam adalah identitas seorang muslim, betul? Minimal kita saling menyelamat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terbaik manusia adalah yang sanggup memberikan manfaat kepada sesama manusia. Tersanggup jika Ustaz Inan mere manfaat masihan ilmu, minimal ngadoakeun sing salah. Insya amin ya rabbal. Oke, siap Bu? Siap. Kahiji tebarkan salam. Siap menebarkan salam? Siap? Siap. Aina sub kana tema abdi bade naros cinta teu ka Kangjeng Nabi. Kela jawabanna kurang rempeng. Cinta teu ka Kangjeng Nabi. Rindu. Hoyong pernah. Jiga teu heula. Sakali deui cinta teu ka Kangjeng Nabi. Sayang. Kangen. Rindu. Jiga teu heula. Nah, make alin. Taros keajengan. Jika rindu kita bertemu Rasul sampai bertemu, maka surga sudah hak kita. Subhanallah. Pertanyaan kedua, sekali deui, cinta ka Kangjeng Nabi? Rindu. Pertanyaan kedua, pernah teu jeung Kangjeng Nabi? Acan. Pernah bertatap mata? Pernah berjabat tangan? Iya, nu keren brother. Bener tuh. Belum pernah berjumpa tapi cinta selalu tertata. Belum pernah bertemu tapi rindu selalu menggebu. Belum pernah berjabat tangan tapi rasa kangen tetap tersimpan. Keren tuh. Berarti cinta kita tersimpan di mana? Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindu mamamu. Subhanallah. Nyata si Andina mautnya. Si Nino ketabrak sebenarnya. Tapi si Rena yang harus baliknya diculik nih. Berapa sebenarnya? Karena Allah Akbar. Sugante si Depante teh jahat nih. Si Bukri mah teu apa, jangan teu apa. Oh si Bukri mah sadidengere baca Quran si Bukri mah. Eta mah ngarencangan pun bojo. Subhanallah. Ieu salah satu bukti terbukti malam ini. Tadi tos ditaros dicarioskeun ku Ustaz Inan ku ajengan. Ajengan kita juga dari luar negeri, dari Uruguay. Saya ingat waktu KKN, wah masya Allah, sahabat saya dia itu, masya Allah lah pokoknya. Jika bicara tentang beliau, muatamat sawangi ngobrol. Subhanallah. Sekali deh ibu. Cek prosa dina bahasa Indonesia, cek majas dina bahasa Indonesia. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Betul? Santri, mungkin tak ayah bogoh lamun teu sono. Mungkin gak ada cinta kalau tidak berpapasan banta. Ieu santri pamegdeut keur cari nalengkah istri anu geulis body smoke. Cek budak lalaki Subhanallah.
urang cinta ka Rasul. Bukti sekarang jam setengah 11 kita masih duduk di sini. Ingin apa? Mendengar cerita tentang kehebatan dan kemuliaan beliau. Subhanallah. Makana wengi ayeuna urang ngalaksanakeun Maulid Nabi, padahal bulan mulut terus kalangkung. Urang masih kena ngalaksanakeun. Dia salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Rasul. Betul tidak? Beda teh ieu teh Maulid Nabi teh urang ngalaksanakeun ulang tahun Kangjeng Nabi. Sok tangos deui. Nabi lahir pada hari Senin, tahun tanggal Rabiul, ibuna Siti Ramana Syahid, eyangna Abdul, pamana Abu, paman anu jahat namina Abu. Sakali teh ngalongok teu pas Nabi lahir. Teu ngalongok tapi apa tanggal lahirna. Teu ngalongok tapi apa dinten naon lahirna. Teu ngalongok apal tahun naon lahirna. Teu ngalongok apal keluargana saha. Ieu mungkin salah satu bentuk cinta yang mendalam. Subhanallah. Tah matakan ieu salah satu bukti pengikut-pengikut Rasulullah yang dipimpin oleh Kiai Inan Isnanda. Takbir, Allahu Akbar. Keren. Subhanallah. Beda jeung urang. Nabi ulang tahun, seluruh dunia orang melaksanakan Maulid. Betul tidak? Seluruh dunia orang baca salawat. Bahkan jangankan manusia, Allah dan malaikat pun bersalawat atas Nabi. Betul? Innallaha wa malaikatahu shalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas. Masa kita tidak? Betul tidak? Beda jeung urang. Ieu RT sabaraha? RT 3. Misal ieu RT 3 urang di dieu. Aya jalmi namina Cekokom RT 5. Aya teh namina Cekokom? Aya. Duh, hapunten Cekokom. Wios. Ieu tambihan atuh enak kokomna jadi kokom.com atuh. Wios, Bu? Nah. Abdi bedenaros. Apal teh Cekokom lahir tanggal sabaraha? Teu nya. Apal teh poe naon Cekokom lahir? Teu. Apal dinten naon lahirna? Beda dengan Rasulullah. Padahal di RT 3 ke RT 5 caket tebih. Caket. Ayo Rasulullah mah di Arab, di Mekah Al-Mukarramah, jauh dari sini, tapi kita hafal kapan beliau dilahirkan dan turunan siapa beliau. Ieu ciri cinta anu bakal nyalametkeun urang di yaumal kiamah. Man adzama mauludi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamah. Man ahabbani kana ma'iya bil jannah. Barang siapa yang membuktikan rasa cinta yang besar kepada Rasulullah, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Beda jeung ulang tahun urang. Beda jeung ulang tahun urang. Sok sin kuring bade naros. Lamun urang ulang tahun, sok aya anu kotak atawa buleut naon ngaranna? Sakali deui naon ngaranna? Berarti aku tukang barang daang kabeh. Sok aya nu diseudeut naon ngaranna? Lilin, tara make obor. Pertanyaan kedua, jelema ngalaksanakeun prosesi teu nyaho arti, ngalaksanakeun acara teu nyaho makna. Contoh, lamun kue dikeureut sakali deui, mun kue dikeureut namahan ngurangan. Kue dikeureut teras dituang namahan ngurangan. Hiji, lilin diseuneut manyangan monokan. Aya nu manyangan, sanes diseuneut diusapan. Nah, make kumaha jeung? Apal teh eta naon? Naon? Lilin. Dodol, permen karet. Hek usapan permen karet meral teh. Tah kitu wae eta mah sirahna we ngeres. Sakali deui.
kue dikeret namahan murangan. Hiji, lilin disenet manyangan monokan. Pertanyaan simkuring sederhana, lamun apal eta kue dikeret murangan, lilin disenet monokan, nah kalakah nyanyi? Bener tuh? Happy birthday to you. Betul? Happy birthday to you. Nina bawa kue di kamar cek Nina jingle bell. Balon teu boga dosa ditojosan. Ieu teh ngandung harti, Bu. Lamun tepung tahun umur urang teh ku Allah dikeuretan. Namahan murangan. Tuh kalakah nyanyi bari keprok. Lamun lilin disenet manyangan monokan. Tah umur urang teh ulang tahun ku Allah disenetan. Kalakah nyanyi. Arti lamun Allah mere umur ka urang 40 tahun, urang ulang tahun. Dina umur 38 tahun, leuwih 3 minggu, leuwih 5 poe. Berarti 5 poe deui teh arek naon? Tuh, bade bobo salamina. Maut, you know maut? You know maut? Maut is the meaning paeh, okay? Ieu rek maut nyanyi, kedahna sanes kitu. Amparkeun sajadah mayun ka kiblat, sujud ka Gusti Allah. Dina amparan sajadah abdi sujud pasrah mundut pangampura Gusti. Ya Allah Rabbul Izzati daya deui pamuntangan kitu. Lain ieu mah happy birthday to you. Emprak itu kalecet leungeun tah jalmi teh loba anu kabobodo teh kasamaran tinggal cul dogdog tinggal igel atikan dikahilirkeun tetakon dikaanggonkeun tungtungna ngalengkah tanpa ilmu la takfu ma laisa laka bihi ilmu nauzubillahi min. Nah contoh deui tahun baru tanggal 1 Januari dunia ulang tahun, bener tuh? So, perhatikan jam 12 penting jelema sok ngineta naon? Urang makna. Jam 12 penting jelema nyenet naon? Petasan. Ngaran naon diseuneut? Ngabeledug. Kedah dipeset? Awis. Kupingkeun. Buka Quran. Inna mubazirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Satemana mubazir eta sepak lajak jeung sifatna setan. Satemana setan eta makhluk Allah anu ingkar salamina. Nauzubillahi min. Sakali deui jam 12 penting tahun baru jelema nyenet naon? Petak sa. Ngaran naon diseuneut? Ngabeledug. Kedah dipeset? Sakali deui diseuneut ngaran? Ari ku Allah diberi gratis mu guludug sih. Bener teh? Ari guludug kudu dibali teh? Pernah ningali urang Ciangsana amang Karamayana ditaros. Kang bade ka mana Karamayana bade naon meser guludug. Aya anu kitu. Pernah ningali budak ora di dia berhujan mamawa paneker dijengkean ditaros. Kang bade ka mana? Ieu bade nginut guludug. Acara beda, makna beda. Sok, jamil pada naros. Lamun pepetasan diseuneut jelema eling atawa teu eling? Eling teu eling? Sok tingali. Serpret bededug. Yes. Awa pepetasan alungkul, serpret bededug batur wasun. Allahu Akbar modar sih. Bener teu? Tapi lamun aya guludug eling teu jelema? Candi sada kakarak cahayana barasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bener teh? Eta teh candi sada. Mata ke deui tahun baru ngadoa ka Allah sebelum baguludug gitu. Ulah amin baluguk. Astagfirullahaladzim. Oke, urang maknaan. Nu kadua
Tahun baru jelema masuk niupan naon? Jawab tegas niung naon? Torompet. Tahun baru kamari jamil bade ngaos ka Cidaun. Ngalangkung ka Hypermart barudak awewe sisi jalan. Cek budak awewe, Pak Ustad, happy New Year. Buat katorekan aing ceuli. Kakarak di Malengka, Pak Ustad, happy New Year. Eling teh. Sadar teh. Sabaraha hiji malaikat nu wajib dikanyahokeun? 10 hiji malaikat tugasna 2 malaikat tugasna menurunkan rezeki dan hujan. Nu katilu malaikat naon? Tugasna tah niup torompet. Wa nufihu bisuri fasauqa ma fil kubur. Kumaha sia lamun keur niupan torompet kata malaikat Israfil hudang. Cak Israfil tanu ayu gede ngosan sia dunia. Bener teh? Ieu teh ciciren lamun cek bahasa kolot mata ahli syair. Ieu teh ciciren jaga lamun dunya arek tamat Allah ngagugahkeun malaikat Jabal. Malaikat Jabal seunetan gunung-gunung sing beledak tah jiga pepetasan di sana. Berarti pancing-pancing. Kumaha sia lamun gunung gede hitut? Riweuh teu. Jaga lamun dunya arek tamat Allah ngagugahkeun malaikat Israfil. Cek Allah Israfil tiup torompet sangkakala leusan ta dunia rata ti ayeuna dipancing-pancing. Malah mun Israfil ti budak sia mah ngagadengkeun ta nu aing gede leusan sia dunia. Bener teh? Tah jelema loba anu kabobodo teh kasamaran tinggal. Oray-orayan dilepaskeun orayaan di tah nu mawi saacan urang ngalakukeun acara prosesi talungtik heula jiga tadi pun guru pun lanceuk babat asa sutarbiah diuningakeun heula sangkan ulah aya salah paham sangkan ulah aya fitnah sangkan ieu jadi motivasi jadi giroh jang sadayana subhanallah tah ieu nu keren subhanallah nu mawi simkuring titip jaga ku urang ukhuwah Islamiyah. Hei, halo. Boleh sekarang kita bicara cinta boleh? Boleh. Kan ngomongnya cinta kepada Rasul. Iya. Hei, cek Rasul ke? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dipandang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir jika mencintai saudaramu tidak sama dengan mencintai diri sendiri. Tadi saya Ustaz tegaduh naon tapi aya cinta anu ditebar di dia akhirnya cinta bisa mewujudkan cita-cita subhanallah. Hei cek Rasul cinta nu bener ayanan awak urang maka jangan pernah bicara cinta ketika kita tidak mengenal apa artinya cinta. Cek Meli Guslo kumaha? Jangan pernah menyanjung cinta. Makasih. Jika tak tahu maknanya cinta. Hei, cinta teh ka diri nyari lagu. Jamil bade naros. Ibu cinta teh ka diri nyari lagu. Cinta teh. Nah ngawalorna kitu tuh noh. Sanes ibu-ibu eta. Cinta teh ka diri nyari lagu. Urang buktikeun. Ibu nuju calik. Ibu nuju calik. Pas nuju calik hansip ngaliwat. Inung suku katincak hansip. Inung suku katincak. Pertanyaan simkuring sederhana. Pas inung suku katincak bibir nyengir teu? Panon molotot teu? Leungeun nyurungkeun teu? Aya jelema katincak inung suku saseurian. Pas we katincak yang lain suri aya eueuh. Sakali deui. Pertanyaan kedua, ari bibir jeung suku deukeut jauh? Ari panon jeung suku deukeut jauh? Jauh letaknya tapi berdekatan rasanya. Cek bahasa psikologi di sini ada chemistry, satu dengan yang lain saling keterikatan. Kaciwit kulit kabawa daging, tah ieu cinta. Hiji katincak nu lain merasakan.
kasih. Ngartos. Belum cukup sampai di sana, aya anggota badan nu wani ngorbankeun diri Bu. Jang naon? Nulungan dulurna. Cing naon eta? BUJUR. Siapa kasih? Naon? Imit. Nggak pribadi harus. Belang bulan jeung ajengan da baheula tukang badami. Kang ajengan kantos jadi mastakat. Kantos. Pak kantos jadi patuangan. Lenya Pak, cinta ya. Kantos jadi mastakat. Bapak lihat sama. Jadi batu ini kalau rumah sakit. Dok, saya sakit kepala. Cok dokter ngangkuban maneh. Nu lihat silan di tajas naon. Dok, saya sakit perut. Cok dokter ngangkuban maneh. Nu nyeri betul nu ditajas. Cek bujur kajeun aing dicolokan. Nu penting dulu aing cager. Subhan. Kabayang lamun Islam jeung Islam jiga kieu. Ustaz Inang nuju ngabangun. Kakirangan anggaran, kakirangan doa, kakirangan cinta. Urang ngangkat panangan nu bisa ngadoa, nu teu bisa ngadoa bawa koper. Ajengan bereskeun tong seueur dadanguan ieu cinta. Kahartos. Sareunteun saigel sabobot sapihanean. Siap lakukan? Siap? Nu katilu aya anggota badan anu wani tanggung jawab jang nanggung aib jeung dosa dulurna. Naon cing Bu? Pamunteut. You know pamunteut? You know? Pamunteut is the meaning bebengok atuh. Pamunteut kan? Ibu bade angkat ke arisan papanak dengan rencangan SMP. Di dia teh geus make blush on. Eyeliner. Ieu make halus palsu. Pakai jilbab pang alusna, make gamis. Pokona mah poho ti imah teh loba ti ngadahar boleh. Geus ngadahar boleh, ngadahar nangka pan ngerebek heueuh. Papanak dengan rencangan assalamualaikum tiba-tiba diri sadar. Jadi bade naros. Pas bujur di sadar nu ejey pamunteut atawa imit. Aya jelema ngejus ejey bujurna. Cek beungeut kajeun aing nu era sanajan sia nu boga dosa. Subhan. Kabayang lamun Islam jeung Islam jiga kieu. Subhan. Cinta ieu kasih bageun geulis. Beda dengan cinta yang di luar diri kita, betul tidak? Tengah hati ku akal. Jangankan prosa dan majas yang berbentuk kata-kata, sair lagu lamun ngomong cinta tengah hati ku akal. Cik, apal si Judika? Dengekeun laguna dan tengah hati ku akal. Cik si Judika kumaha? Separuh napasku. Cicing heula atuh sia. Depan ieu lanceuk simkuring tukang nyanyi. Batak simkuring kudu nyanyi. Dia mau tuntutan. Hei, lenyepan, lain seri lenyepan. Separuh napasku ku hembuskan untuk cintamu. Biar rinduku sampai kepada bidadariku. Lain asik dengekeun lenyepan. Separuh napasku ku hembuskan untuk cintamu. Kabayang lamun eta budak lalaki geus ngadaang jengkol. Kabayang teu? Separuh napas dihembuskan. Teteh ngeunah teu? Ya, terus teu? Tuh. Si Emi jeung si Inka duet dengekeun laguna da teu harti ku akal. Cek si Emi kumaha? Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu. Jalan-jalan juga otak gitu. Karti tuh, itu masuk akal. Rapna, bulan baru di awan biru. Nggak becus gitu. Erek kukulayuna juga lalai. Tengah hati ku akal lah. Tiada yang mengganggunya. Udah usah sahat. Tengah artinya bulan madu di
kiri hanya kita berdua sudah rada geloknya rekna dengekeun rekna andai dipisah api dan bara tanya ningina keur mirun suluh nah hawa ya dekat hatinya. Jadi please berhenti bicara cinta jika kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Cinta Allah tidak akan ada batasnya. Cinta manusia mungkin terbatas. Minimal kita sesama muslim saling mencintai. Jaga ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Insyaallah. Mukmin dengan mukmin adalah saudara. Jika mukmin dengan mukmin adalah saudara, please tolong para sehat. Jangan bertengkar hanya karena beda. Jangan berselisih hanya karena beda. Sing percaya beda teh rahmat, beda teh nikmat, beda teh indah. Percaya teh? Percaya teh? Urang ngobrol beda. Beda teh indah. Gaduh rambut. Gaduh halis. Beda teh halis jeung buuk. Loba halis, loba buuk. Kabayang lamun Allah nyiptakeun halis, lobana sarua jeung buuk. Lain seuri kabayang teu. Lamun ieu halis lobana sarua jeung buuk, hese ngabedakeun mana jelema mana beruk. Astagfirullahaladzim, kagambura kan. Debongan ngabalakan bener ieu. Masirkeun lagu. Betul? Gaduh soca. Bener teh sisina bodas. Bener tengahna hideung. Kabayang lamun Allah nyiptakeun ieu panon hideung kabeh. Hese ngabedakeun mana jelema mana hayang camani. Gaduh pangambung. Gaduh lamai. Cing liang irung jeung liang bibir badak mana? Badak irung badak bibir. Kabayang lamun Allah nyiptakeun irung liangna sarua jeung bibir. Lain seuri kabayang teu. Cacak leutik korong geuleuh heueuh. Komomun gede. Ieu ciri beda teh rahmat, beda teh tos diciptakeun, beda teh fitrah. Please jangan bertengkar hanya karena beda. Siap? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali hukum Allah. Jangan pernah bercerai-berai. Kenapa? Walan tartu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani moal waka eureun neangan cara moal waka ridho ningali Islam can rungsak hancur pabuyanta. Matak sim kuring ngadukung pisan ajengan inan ngadamel pasantren ieu ciri alim dijajah ku kafir. Subhanallah. Jadi tong sieun beda, siap? Siap tong sieun beda, siap? Ulah kieu Bu, para saya jelema gara-gara teu boga ilmu. Latakhu ma laisa laka bihi ilmu. Faman aradatun ya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil hayang dunia teangan ilmuna, hayang akhirat teangan ilmuna. Hayang cacak dunia jeung akhirat pilari tuh ieu kumaha Pak? Jalmi duaan angkat ka Mekah teu boga ilmu. Nu hiji salat utak-utakan, tahiyat nu hiji cicing. Sakali deui nu hiji utak-utakan, nu hiji cicing. Nu salah nu mana? Itu salat. Nu salah nu mana? Nu teu salat. Nu salah mah anu teu salat. Sabab di keterangan ayat tuhariku, ayat wala tuhariku. Ayat diam tidak bergerak, ada yang bergerak. Keun penting masih kene salat. Anu salah mah anu teu. Ieu jelema duaan teu boga ilmu salat di Masjidil Haram, nu hiji utak-utakan, nu hiji cicing. Cek nu utak-utakan ieu nu qalibah kudu bisa dikol. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pan ge mah tara musapa mun teu. Geus. Ari nu cicing mah jiga urang rusak. Ya muqallibal qulub sadid qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin satrasna kaitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Musapa teu. Allah madha bal hada wal hajar kufrana rabbana wa ilaikal masir. Ieu ngada. Ari sia kunaon make musab beungeut bebel. Masjidil Haram make marmer Allah kesikan. Nu ieu ngada ai musab beungeut lain musab kusik natara. Kunaon atuh lieur ningali curug sia. Gara-gara ibadah teu ngangor tah ieu gunana di dieu aya pasantren pirali elmuna ngarah Islam jeung Islam teu pada
Saya sabab lamun Islam jeung Islam parasea nu emprak kafir. Leres teh? Geus puguh urang teh geus disedak-sedak ka hilir. Geus puguh urang teh dijejekan, disalahkeun wae. Ajengan pokal saleutik persekusi, ajengan pokal saleutik tewak. Leres teh? Minimal kita bersatu. Insya hai laki-laki, banggalah kalian jadi laki-laki. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din fa bima anfaqu min amwalihim. Kalian adalah mulia, kalian adalah al-qawwam. Yang perempuan jangan kecil hati. Jika pengen tahu perhiasan terindah dunia adalah mar'atun shalihah. Mar'ah perempuan yang soleh. Allah teh ada mal pamaget mah. Capek. Dia salah capek. Lawan lami. Pamaget mah ada mal teh kudu dibadol. Mesti dibadol dikahanapkeun. Ada mal istri mah paling gampang plok-plok garisan garis. Nah, geus. Kunaon pakai gumuj. Siap. Lanjut. Jangan takut berbeda. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan sami benten. Ibu jeung bapak sami benten. Bapak pamaget, ibu is nikah hijikeun malam Jumaah take wengi. Raos Bu? Henteu da acan. Insyaallah didoakeun ke kapaina. Lanjut. Hei. Jangankan cinta yang ada dalam tubuh kita, jangankan antara kita katuangan, payunan Allah sami sadayana. Percatan teu? Urang buktoskeun. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan manusia dengan yang lainnya hanyalah nilai ketakwaan. Yang lainnya sama. Subhanallah. Contoh, abdi bade naros. Lamun abdi naros kedah di terang kadu, terang cau, terang apel, anggur, roti, lepet, akur tukang barangdaan kabeh. Pertanyaan kedua, ari kadu jeung cau sarua beda? Anggur jeung apel sarua beda? Roti jeung lepet sarua beda? Beda rasa, beda warna, beda aroma, di payungan Allah sadayana sami. Percatan teh? Cau dituang sup kana lambai, kadu dituang sup kana sumut nuhun kana lambai. Leres teh? Tuh ayo ieu mah leutik anggur cecepkeun jalan tukang. Leres teh Bu? Masuk ke lubang yang sama, diproses dengan alat yang sama yang bernama gigi, betul? Disimpan di lumbung yang sama yang bernama perut. Dan hebatnya Allah, keluar dengan warna yang sama dan bau yang sama. Benar? Cau keluar jadi kadu dituang jadi Allah subhanahu perpet batik lenca ini juga merenca. Gayanya paling oke anu sarua mah gengger paling oke. Oh, mereka yang kembali. Subhanallah. Jadi please berhenti bertengkar hanya karena perbedaan. Tuntut ilmu yang tinggi. Setelah tahu ilmu, balighu anni walau ayah. Tadi, ajengan biasa ngadamel dia pasantren balukar tindak tabaruk kanu janten guru ngalap berkah ka guru. Apa kata guru? Dia tidak bantah, Allah mudahkan. Subhanallah. Mubawi sing nurut ka guru. Siap, insya. Yakin? Siap? Siap tidak bertengkar, siap? Jangan ada bully, jangan ada tawuran, jangan. Ieu mah pasantren. Jieun contoh. Sugan engke ti asa Sutarbia jadi duta terbaik di Indonesia. Amin. Siap lanjut? Lanjut? Kang ajengan juga tabu sabaraha? 1. Haji. Nyanyi deui. Engke atuh engke. Subhanallah. Oh nyanyi deui. Nyanyi.
tukang gaple. Gaul tapi soleh. Sedapna ngopi, ngobrol perkara Islam, ngobrol perkara iman. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Beda dengan cinta kita dengan sesama, betul tidak? Mention by hai, lam manis, lam sayang, lam rindu, lam yalid, walam yulad. Sebel. Baru dah kayak nama kita nyebutnya. Hai, hati-hati dengan 3 F. F yang pertama food, F yang kedua fashion, F yang ketiga infak. Yang pertama food, jaga makanan. Siap? Kenapa makanan harus dijaga? Buka Quran. Kullu wasrabu mimma fil ardi halalan. Makan, minum apapun yang ada di muka bumi yang halal lagi baik. Subhanallah. Kada kaduangan, otak beda kada halan baheula jeung ayeuna ku leres teu. Ibu kapungkur zaman ibu sagede-gede leutik heuh. Kaduangan paling istimewa bapak leres teu. Lamun teu bubuy sampo kudu bubuy. Loba teuing ngadahar kudu bubuy paling gede bekok. Loba teuing ngadahar bubuy sampo paling lamun malik jeung awak-awak mah teu. Leres Bu. Penyakit terupa-rupa, penyakit kolot baheula mah lamun teu muncrat mencret. Ngabulung pucuk jamu batu isukan seuseup deui bener teu? Tingali kadaangan budak ayeuna. Serba formalin, lisitin, borak sidir, zat pengawet, zat jejrot we ka ieu. Bener? Mata penyakitnya rupa-rupa, tingali penyakit budak ayeuna. Jantung kolonel, pan urang mah teu kopral-kopral aja. Leres? Tingali kadaangan budak ayeuna. Ceker asup, hulu asup, makaroni asup, kerupuk atah asup, cacap sosin asup. Ladana level hiji nepi ka level 40. Ngadaan level 40 itu kuat kohok calana. Yang sering sia teh sehat. Oh, paju leweh ka induna. Ma, naon hayang ciki. Nya panaya katuangan ambilna ciki. Budak leutik leweh ka induna. Ma, hayang ciki. Cek induna nangak sia. Subhanallah. Bu, nyangu ayeuna jeung baheula beda teu? Beda. Baheula mah ibu lamun nyangu jeung bapak lami leres teu Bu? Sajam satengah ka kanak asak bener teu? Memeng nyangu sul-suluhna, dur seuleuna, gog seengna, rap asupanana, sup gigihna. Sajam ka kanak asak. Cokel ku cocolek asupkeun kana dulang, dipidik make hihit, diakeul ngaranna leres teu? Di pasak isuk jam 7 peting teu basi bener. Ayeuna tingali 15 menit asak. Lain diduduk di setrum. Kucek sup kana mejikom. 15 menit asak pas dihakan krenyet jeung. Teknologi maju oke, modernisasi yes. Bahkan 4.0 era digital. Tapi sehat kan tangtu. Nah sababna cek ilmu kedokteran sangu nu dikekep hasilna teh keluar kadar gulana leuwih tinggi tuh. Leres teu? Ibu jeung bapak baheula hayang mayor teu kudunan nyanak deungeun sangu leres teu Pak? Sangu nu tadi menangakeun amparkeun pucuk daun cau mangala gerentelkeun timbal ngaranna heuh. Nit ka sawah. Teu kudu mawa deungeun sangu. Uyapkeun jarami pare belut gararde. Bener teu? Bener. Naon sababna ngagaruna make muning. Bubur ieu damping barasot muning ngawadug. Ya muning naon? Maka barasot muning teu katahan da mules. Terus ngamam sebelah. Leres Pak? Bubur ieu damping barasot muning ngawadug dihakan ku belut cara larjat bararadam. Vitamin ayeuna mah hayang belut sagede cingir ge hese leres teh Pak? Naon sababna ngagaruna make traktor cukup batak belut deulieun. Nu diseusupna naon? Solar batak belut mararengi. Jadi please makanan jaga. Insya
Insya memeh tuang ngadoa heula Allahumma barik bima rasa wakina sanggup panas daging panas sayur panas kabeh panas Islam beungar doa hayang tiis aya doana aya memeh tuang baca surat Yasin keras pokok dua balik namanya tak gitu tapi eta doa bade tuang tong dianggap enteng Pak Jamil baheula kasagede leutik ngawas teh di ajengan Edi pun lanceuk caket jejon karena dipeteuh heula jauhan atas jati lanjut Jamil ngawas teh di caket jejon ditangkil pas uing ngawas babaturan lalumpatan curi kita uing merawas samping ka tukang pon lep berpat umpat ka karek 5 lengkah teuing curi teuing jin teu apa pas bade lumpat aya nu ngadudut eta sim kuring dijorokan curi datang Pak RT ari sia kunaon Jamil juri Pak RT deuleu ka tukang samping aya mata kade ulah jadi jelema borangan cekat terangan alhum minasir borangan teh si laan samping berbat lumpat pas lumpat ka karak 5 lengkah pas lumpat ka karak 5 lengkah celep aya jin teuing jin teuing jurik teuing kunti teu apa sim kuring bakal kusieun teu bisa ngadoa bari tungkul Allahumma barik lana fi barakatina wa qina adzabannar pas bentang Allah jurik teh pasampak deket kacau cek jurik umur-umuran aing jadi jurik ka karak aya budak pekahakan peda maca doa redaang ayeuna mah bisa gede kieu cek batur cek Ustad Inan Jamil teh ustad ngabimbing budak ka gunung gede pas balik kusim kuring barudak kita tiheula cik akang paneuri pas gelempang kakarak lempang 10 lengkah celup jin 5 Pak anjir 5 sia baheula maca doa rek daang maca ayat kursi Allahu la ilaha illallah nepi ka beres berbet anu 44 hiji cicing anjir wanian maca 2 kali ngagerem maca 3 kali rek ngarotok pas maca 4 kali na 40 deui punten Pak Ustad ieu mah rada torek astagfirullah mata lamun aya nu kasurupan ya sebalik tinggalkeun eta jurigna torek astagfirullah na'udzubillahi min please jangan pernah takut hadapi kenyataan siap budak orang hidup kudu ngalawan arus kudu ka bawah arus jawab ngalawan ka bawah terpercaya balik ti dia sok irit kawaluman tingali mujaya ngalawan arus teu jak-jak teu linghas teu tingali beunteun leutik linghas teu ngalawan arus ayeuna leutikan nyadak batu 2 simpen berpasangan terus pencak nagogoe tarik napas yang dalam kemudian tekan ke bawah aya nu murag pertanyaan sim kuring sederhana pas si eta murag ngalawan arus tuh pernah ningali pas pluk udah berarti lamun budak orang teu wani ngalawan arus kahirupan naon bedana jeung si eta naon si eta teh bahasa Cina nama tai subhanallah sekedap di eta heula seberapa panjang kita akan berbicara tentang kebaikan dan seberapa besar kita akan memperlihatkan kecintaan kita kepada Rasulullah minumnya tetap delgul boleh minum? Tong ditinggalikeun atuh era alhamdulillah ya alhamdulillah
bari majan itu pilih istirahat atau oh itu terus kan masih siap masih semangat itu F yang pertama food. F yang kedua fashion jaga angguan kasep bagian gelisnya naon sababna aurat istri auratul khurati jami' badaniha ila kafaihi wa wajhihi. Aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali telapak tangan dan wajah. Kade titip ya Pak Jamil malam minggu kamari ngaos di warung kondang di Villa Permata malam minggu pas ngalangkung kaskai dinya aya tempat hiburan meruas bu hese ngabedakeun mana awewe mana leupeut. You can see my shoes, okay? Ieu make tank top, ieu make sepan, di deuleuh kumaha teu di deuleuh dah kitu. Heuh kitu. Kusin kuring teh dicarang ibu. Cek sim kuring, neng, satrul aurat tutupan aurat dosa. Eta budak awewe nemal pak. Sawios atau Pak Ustad ditinggal ke Pak Ustad mah barokah belegu. Astagfirullah. Tekan tos lami ayat kamu